Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Wilujeng tepang, wilujeng aub, wilujeng nyakseni Podclib, podcast klinik bahasa. Anu diajangkeun kanggo kadang wargi anu gaduh masalah-masalah sabudeureun basa sastra sareng budaya Sunda. Naon wae patarosan sumangga diserat dina rohang pairan, rohang komen di handap, insyaallah baris diguar, baris diwaler dina jirangan saterasna. Mohon. Dokter jaga dina ieu sim guring Taufik Faturrahman diserangan ku Mantri Kiba Rudi Riyadi. Jual nyarangan kadang wargi aya pasualan itu pemantrinya anu kamari Mohon. kakempolkeun tina pairan-pairan di ieu di Pidangan satu acana gitu. di medsos perkawis kahengkerna kaweruh barudak ayeuna nyangkem atanapi apal atanapi mika hartos nami-nami jalan nu aya di Kota Bandung. Oh, nami jalannya. Mohon pan. Penting pisan eta nya padahal. Ukur taksi mana? Di Tamim cenah. Eta apaleun. Sari Pak Haji Tamim teh kitu kan. Foto. Kita sami sedang di daerah sanes oge gitu kan. Jajan nami jalan, nami wangunan, nami walungan. Nah, Eta ku karuhun urang ngahaja di dama. Eta aya latar tukang. Nu disebat emuna teh toponimi. toponimi tah. Oh, jadi urang Di mana eta toponimi teh kan asal kecamatan. toponimi teh tina basa Latin nya. Dia atos ngaran-ngaran tempat gitu kan. Mohon. Sami sareng naon sareng ngaran jami ge nya pan kuda ngabubur bodas, ngabubur beureum, tangtos masing-masing nami teh gaduh hartos. Anu dipiharep tiasa nyumpingkeun barokah. Mohon. Kanggo masyarakat nu aya di sabudeureun eta tempat atanapi kanggo sepuh-sepuhna teu murang kali. Biasana lamun urang ningali nami-nami jalan di Kota Bandung memantrinya kan aya nu dumasar tina alam, tina cai lah. Jangan kapungkur kan urang Jawa Barat khususna atapi Bandung khususna Jawa Barat umumna itu tanah teh kan dilingkung ku cai ku walungan gitu kan di urang aya sabaraha walungan, aya sabaraha solokan, aya anu langkung alit deui gitu kan. Eta mungkin yen di urang ceuyak ku cai. Ceuyak juga kan banjir keneh nya. Matak ceuyak cai mah urang teh. Jangan nami-nami tempat, nami-nami wilayah, nami-nami wewengkon anu dikawitan cai lah. Seueur pisan di urang. Cibaduyut. Pamilanya pan urang apana teh? Cibaduyut teh wewengkon Sepatu. Pusieurna sapatu gitu kan. Itu padahal asal usul amat tina cai sareng tangkal baduyut. Tangkal baduyut. Aya nami tangkal baduyut. Aya tangkal baduyut. Jajan aya unsur nu patali sareng cai. Muara ge eta. Eta patali sareng cai. Muara teh naon? Palih tonggohna walungan gitu kan, muara kan. Kalau bet ranca begitunya kan. Mohon ranca di urang seueur nami-nami wewengkon di kawitan ku muara sareng ranca. Muara. Terus muara rajeun gitu kan. Ranca badak, ranca ekek. Mohon. Aya oge nu patali sareng cai teh balong. Balong teh kan naon kulah ageung. Mohon. Balong gede. Aya oge wewengkon anu dinamian tina seke keneh, seke ge unsur cai. Aya patali sareng cai jajan cai anu ngecelak seke teh nya nu tina tetangkalan gitu kan teras
keluar cai ngalir ka Walungan atau ka Solokan gitu. Namina teh seke. Seke mohon. Ya seke limus. Ya sur seke loa. Seke jati. Jantan eta aya cai anu keluar tina tangkal jati. Cai anu keluar tina tangkal loa gitu kan. Cai anu keluar tina tangkal limus. Mohon. Aya oge anu namina lengkong. Lengkong. Di urang kan lengkong besar, lengkong kecil. Eta dina bahasa Indonesia mah lengkong teh teluk. Mohon. Teluk lah anu wilayah anu naon? Anu nyelodor ke payun. Teluk gitu kan. Aya oge nami-nami wewengkon anu dumasana kontur. Maksud kontur teh kayaan wilayah gitu kan sapertos. Geger kalong, pan geger teh pasir. Bukit pemi naon di Indonesia mah geger kalong teh nyaeta pasir bukit anu seueur kalongna gitu kan. Kapungkur. Mohon jantan pasir impun. Nah, pasir impun. Geger sareng pasir mohon. Pasir tapi di seueur impun namanya pasir impun. Pasir koja. Seueur deui. Punclut. Eta ge nemongkeun kontur kaluhur. Jantan saatosna mumunggang pasir geger punclut teh puncak. Aya nu nyebat punclut, aya nu nyebat puncrut. Bebas lah. Mohon puncrut. Jantan dina bahasa Sunda mah R sareng L teh sok pagentos. Mohon. Roro kidul. Sanes loro kan. Roro kidul sok pagentos. Mohon. Keller atau tapi kerel. Nah, sok pagentos awios lah. Bade puncrut gitu kan. Ciborelang atau cibolerang. Tah, cibolerang. Lemah neuneut. Eta ge sami kontur keneh. Lemah neuneut. Naon deui nya? Kebon gedang ya kontur keneh jadi kebon kawung. Jadi wilayah anu nami-namina dumasar kana kayaan kontur tanah, kontur. Aya oge anu dinamian teh dumasar kana kepenak tangkal. Aya teh. Kepenak tangkal. Tangkal mohon kosami. Nah, berarti kan ieu teh aya tangkal kosami. Aya kira condong. Aya tangkal kiara anu condong, anu teu ajag gitu kan. Gitu eta teh gini. Jadi karuhun urang teh masihan nami-nami teh seueur pisan. Jadi aya latar tukangna lah gitu kan. Aya oge anu dipasihan nami dumasar kana kaayaan. Misalnya kumaha di dinya aya sasak anu digantung, urang pasihan nami we. Sasak gantung. Di dinya aya gardu jati ge. Eta teh tanggal jati di palidina gardu, namanya gardu jati gitu kan. Jadi dumasar kana kaayaan. Pabrikina sami. Eta ge jajan di dinya aya pabrikina, namanya jajan pabrikina gitu kan. Stasiun. Stasiun timur, stasiun barat ya teh. Pernahna di kebon kawungnya stasiun gitu. Kapungkur mah belana teh nama stasiunnya di Lembang. Jadi supados tanahna tanah. Supados hawana seger. Tiisnya. Mung teu cios. Kamari stasiun di Lembang mah tuh. Tapi teuing kana area. Karunya portir, udah ngakut gitu kan. Aya deui Kang babakan irigasi. Mohon di aya irigasi. Di daerah Pasir Koja, Pasir Koja, babakan irigasi. Terus aya di Banceuy kayak jadi nami penjara gitu. Mohon jangan nami wilayah, nami wewengkon. Kumaha didinya kepenak aya Banceuy. Banceuy teh Isal Kuda. Ternyata. Isal Kuda jantan upami Kapungkur mah kan kana kudanya. Upami misalnya di Purwakarta bade ka Tasik lalirena di Banceuy. Kuda sana istirahat, kadang-kadang mah digentos kudana kudu sehat gitu. Tapi kan tos hiji masa Kangjeng Pangelolaan ti Bandung nya bade ka Tasik. Nyeratan ka Kangjeng Pangelolaan di Garut teh. Jadi disebatkeun kaula bakal lumampah ka Tasik tumpak kuda. Jadi
digentos di Garut gitu kan. Jadi sadiakeun kuda nu baradag. Mung nyata kan ku aksara Sunda. Oh, ku Jadi aksara. upami da sareng jate kan hampir mirip. Oh, gitu? Upami aku nyungcung di dia tah. Jantan rusuh teuing nya. Maksudna mah sadiakeun kuda, tah kada nyungcung ka dieu tah, kada nyungcung kuda mah nya ieu pan kitu kuya. Jadi ke sana ye. Jadi barang dugi ka alun-alun Garut teh. Terus ngabarak kuya nu harageung gitu kan. Eta mah kajajanan. Jadi Sajarah ieu mah. mohon. Naon deui nya? Balubur, Kang. Balubur ge sami, eta ge wilayah. Jadi Balubur teh nami wilayahnya. nami wilayah sanapeun kabupaten. Kan aya kabupaten mah aya kabupaten Balubur. Taman Sarinya upami telepon. Mohon Taman Sari. Baltos nya Baltos, Balubur. Tom Square. Square, nah eta. Jajan di rumah ke bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Inggris. Ya oge nami-nami tempat anu dumasar karena iya nu mukim di dinya para pendatang. Oh, Disebut babakan Ciamis teh kemarin di eta tempat, saya orang Ciamis nu ngababakan. Babakan Ciamis. Oh, nu harus Keren gubernuran umi. Tah cekat gubernuran, mohon kasih gubernuran. Babakan Ciamis mah termasuk kencana. Wastu kencana mohon. Oh, Tembus jadi itu ke gubernuran. mohon. Jantan biasanya karena besi. Pengusaha besi. Ciamis mah gitu kan. Babakan Ciparai. Sami Seueur orang Ciparai. Orang Ciparai ngababakan di naon di dinya. Aya Babakan Tarogong. Babakan Sami, Tarogong. Jadi orang Tarogong Garut ngawitan ngababakan di dinya. Coba teh babakan Tarogong. Aya blok-blokan nih kan? Aya, tapi sami wilayah. Blok nih. Mohon blok tempe. Blok tahu. Nah, jajan nami-nami tempat dumasar karena kayaan pamukiman mukim di dinya gitu kan. Aya oge anu dumasar karena ieu pamantri tokoh masyarakat. Oh. Jadi biasanya mah tokoh masyarakat anu gaduh jasa. Inohong gitu nya. Inohong gitu kan di damel jalan. Mohon. Tinggal witan jalan nu ageng di kagang nu alalit kan. Mohon aya seurnya. Seur gang-gang aya gang Adahari, gang naon gitu kan. Aya Siti Munigar, aya Adi Kaci, kan eta nami-nami naon. Inohong gitu. Tapi anu naon nu agung pisan boh kekayaan, boh pengaruh di masyarakat. Biasanya dianggo jalan ageng. Dan ageng sepertos. Tah tadi disebutkeun jalan Tamimnya. Tamim. Eta pan Aya panjangna teh. Aya teh Ki Agus Tamim urang Palembang eta teh. Oh. Urang Palembang anu dagang rempah-rempah. Jadi sanes dagang kain. Aneh. Padahal dagang Tamim mesti kain. Oh, emang dia ngojak tukang kain, jantan ada teh tukang rempah-rempah, naon rempah-rempah teh nya sabetos Palawija gitu. Pala gitu kan, bungar ka cida, sudagar. Dikeun ka gaduh sawah, gaduh kebon ge teu katingal bakatku, naon bakatku. Da kamungkur banyak Bandung masih ubu ablag keneh. Mohon. Tak Haji Tamim teh gaduh putra gitu kan. Incuna teh Asep Berlian. Anu di Cicadas jalan. Cicadas, mohon. Janten jalan oge kan ya. Kami jalan. Pak Dokter. Mohon. Oh, teh. Asep Berlian teh incuna Pak Haji Tamim, bungar oge gitu kan. Ngan dinamian Asep Berlian teh kumargi anjeunna bami dina ieu tah dina ikat da beno nya. Mohon. Dina beno sok Berlian, dina tungtung keris, dina senal. Oh gitu. Namian Asep Berlian gitu kan. Putrana sanes Atta Halilintar sanes. Aneh. Di urang mata guludug. Menawi teh Atta Kora-Kora. Saya tokoh-tokoh ieu Ya. tokoh seur anu tokoh-tokoh anu naon agung jasana lah gitu kan seperti ieu urang studio kan di Kapten Abdul Hamid. Tokoh masyarakat. Tokoh anu kapungkur perang di naon di Bang Utara. Di ieu Sasan Bajuri, Sesan Surip. Sersan Surip, Sersan Sodi teh tentara anu tiar dunia dina perang kapungkur. Bandung Lautan Api lah kapungkur mah. Jadi kalau buat pahlawan oge Mohon. Ari dina Meser Bumi mah urang dumuk gitu kan ya. Mohon. Teu kedah naon dumasar kana kapangkatan. Mohon.
kudah naon tetecean kitu henteu. Pan Pak dokter kayak kapungkuran di awitan makan di Sersan Bajuri. Ligih teh. Oh, padahal langsung ke Kapten Daglu Hamid, terlihat heula gitu kan. biasa. Tapi kanggung luhur tapi kan. Kanggung luhur gitu kan. Bajuri lagi. Tah sepatu ayeuna ti Kapten Daglu Hamid ngalih tiasa wae kata Subroto. Biasa wae. Ka jenderal. Henteu mayor heula lah gitu kan tiasa dina imah dina naon. Di padumukan mah. Naon padumukan mah teu Eta naon deui nya dumasarna naon deh kan? Sejarah kan? sejarah mah Siliwangi tah. Oh. Jalan Siliwangi. Pajajaran, nama kerjaannya nanya Purnawarman. Tokoh-tokoh sejarah gitu kan. Mun. Kita tokoh-tokoh sejarah kayak jalan Sri Baduga gitu kan. Aya Jadi Sri Baduga. nami jalan, nami wangunan kayak hampir sami lah gitu. Dibasar karena tokoh-tokoh anu ngalakon, bohnya sejarah, bohnya legenda. Nu legenda namanya di Kota Bandung teh. Sangkuriang. Aya teu? Dokter ya? Jalan Sangkuriangnya. Siliwangi ka Paliluhur. Sangkuriang. Oh, Dayang Sumbina ya kan. Jangan Dayang Sumbinya. Oh, mohon. Jantan sapaket eta mah. Dia biasanya kan lamun karuhun urang ada mau jalan teh nya ada sok sapaket. Aya Cibodas, Cihideung, Cikoneng, Ciberem gitu kan. Tah Ciburia ge sapaket. Sareng Cibuncelik. Maka pirarian ya. Aya teh ya. Kedah aya aja. Kedah aya di mana tah Cibuncelik. Ya, Buncelik. Mohonnya Ciburia. Resep berea Buncelik gitu kan. Aya wae. Aya oge tokoh tadi mah tokoh pahlawannya, tokoh masyarakat. Pahlawan nasional. Pahlawan nasional ayanya. Dewi Sartika. Muhammad Toha, Tacan resmi. Oh, Tacan resmi. Muhammad Toha, Muhammad Ramlan, terus bakal diajengkeun namun Tacan resmi. Padahal mah nya. Sudirman. Sudirman. Terus Gatot Subroto. Seulah nami pahlawan mah tah. Nah, aya oge dumasar ka pulo. Aya kan Jalan Jawa, Jalan Jawa. Kalimantan, Bali, itu mah daerah itu. Cek ke stadion Siliwangi, mohon. Kita jalan ieu nya. Daerah pulau-pulau wungkul, aya oge wayang. Oh, wayang. Daerah Pajajaran ya, Pak Haji. Pajajaran, Jalan Panlu, Jalan Bima, Jalan naon nya. Mohon. Tapi kata kajantenan. Aya bapak-bapaknya, bapak-bapak. Rambut teh lenang. Sekali kenyong cowok di dieu rambut teh. Mun tumpang eta angkot ngalangkung ke jalan wayang eta gitu kan. Pas ngalangkung jalan Semar, eta kan kana kegorowokan. Semar turun. Pas singgung. Aduh. Sok aing ibu Semar. Pada ieu sakali. Persis bisa Semar. Naon ulah. Ditinggali heula mun bade ngagorowok teh. Di Siliwangi pan kantos. Kumaha teh? Amok deui gitu kan. Sami kasusna aja dan aya angkot gitu kan pas di Taman Sari kan. Sami anu kita kan saurang atau penumpang aya kana gogorowokan. Binatang turun. Aing disangka binatang gitu kan. Di maksudna mah di kebun binatang turun. Jadi kedah naon aya adabna kan kana oge. Aya adabna gitu kan. Tuh tingali ada ayat trayek Majalaya Sayang. Jatinangor. Mohon. Bukan kan diseratkeun aya trayek nanya. Jadi Majalaya Sayang Jatinangor gitu kan. Jadi di Majalaya ngalangkungan ka Sayang di Jatinangor. Pan budak paong di Tambihan. Kumaha? Di payuna kan Majalaya Sayang Jatinangor. Di Tambihan Bangkaran mah Jatinangor juga Sayang Majalaya gitu kan. Maksud nama via begitu ya. Oke. Jalan Wayang, Jalan Walungan. Berantas. Serayu. Kan ayahnya anu aneh. Jalan Cikapunung eta mah. Cikapundung mah mohon dibasarkan apa mun Walungan. Ieu mah babongkon anu jalan-jalanna menami jalan unggul. Aya nyebatkeun dina eta Berantas Serayu ajan Bengawan da teu aya
Palungan Bengawan di urang mah gitu. Saurna para pemirsa. Ieu teh kawita mah hoyong Jalan Bengawan Solo. Da Bengawan teh walungan artosna teh panginten nya. Cane teu aya walungan di Jawa Bengawan teh walungan. Jalan Bengawan. Mohon jadi pan aya Berantas aya. Mohon. Serayu aya. Ieu nah cenah Jalan Bengawan teu aya Jalan Bengawan mah. Kawita Bengawan mung ditolak. Margi Nyaita aya sejarah naon? Sejarah Pakejeut teh ya. Perang Bubat teh ya. Berarti si beuring yakin eta mah jijieunnan walana lah. Perang Bubat mah jadi dongeng itu kan. dongeng. Mata urang sudah siga nu ngarewa ka Jawa teh jangan haja. Adu Belanda domba, adu domakeun gitu kan. Si beuring yakin teu aya perang Bubat teh gitu kan. Tah harita heug ditampi Jalan Bengawan Solo. Tapi Solona tong dibantun. Jalan Bengawan malah gitu kan. Terus aya oge anu Dumasar Sato dan Gajah. Banteng, Macan, Lodaya. Jalan Agung. Mohon di Mohon daerah Kapung Kurma Mangle itu Mangle mohon di daerah. Mung anehna Jalan Banteng digentos ena teh. Jalan Pahlawan ya. Sane Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mohon Ahmad Dahlan. Dumanya di paling dituna aya naon Rumah Sakit Muhammadiyah. Tajajan Jalan Banteng teh digentos ku Jalan Ahmad Dahlan. Samsing beuring mah teh kirang pantes. Kumaha di rodong ku satu-satu gara kungkulnya. Sareng anehna Jalan Banteng digentos ku Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Banteng kecil teh digentos. Jalan Banteng kecil. Itu Ahmad Dahlan kecil gitu. Mohon tuh Jalan Ahmad kecil gitu. Akhirnya mah Jalan Banteng, Jalan Kiai Ahmad Dahlan, tano ieuna jalan Kiai Ahmad Dahlan ujung murang kali gitu kan. Terus lauk dinya kene. Daerah Sasatoan kene mungkin. Nilem kan, Jalan Betok, Lauk Emas, Jalan Kancra. Dinya kene gitu kan. Caket Ancol pemintel pot mau jalan-jalan. Mohon ayeuna karuhun urang mah nya siga humoris bodor lah gitu tapi berkonsep. Mohon. Ayeuna misalnya kunaon Jalan Gurame ya, Jalan Lauk Emas, Jalan Gurame. Ieu Jalan Macan kan adek. Mohon tepung gitu kan. Gak mana tepukeun lauk aya macan mah tuh. Jantung teu dihakan gitu. Coba lamun Jalan Banteng, Jalan Macan dijikeun Jalan Marmot. Cilaka. Bakal kapanak mah konsep karuhun urang teh tuh di Gasibu. Apaan di Gasibu Gedong sate? Gedong sate kabukur dina humor mah. Eta Belanda eta teh. Gasibu teh hartosna Singkatan Gapangan Sepak Bola. Gapangan Sepak Bola. Pami para wargi ka 3000 ka Wetan nya. Pan manuk aralit. Cimplik. Titiran, Dederuk, Jalan Puter, manuk aralit. Manuk-manukan di dinya. Tapi lamun urang ningali ka Poli Kulon tuh sok manuk agung. Elang, Gagak, Raja Wali. Garuda. Arageung manuk tah. Kunaon teh dihijikeun, dihakan. Eta manuk aralit teh dihakan gitu. Aya jalan heulang sareng aya jalan hayam misalnya. Mohon. Kacipta eta. Tah. Caket Gasibu teh ban aya jalan ieu tah. Kiai Haji Hasan Mustafa. Mohon. Ya, panghulu Jalan Mustafa. Suci Mohon kagetos suci. Kagetos suci. Kahiji kun aya dua naon? Dua alasan digentos teh. Margi. Kahiji lamun tetep jalan suci urang barabe. Kumaha tah? Lamun urang ti naon ti Gedung Sate Mapah nya ka jalan Setot Ali Basah. Polih wetaneun Gasibu. Tak begitu ka jalan suci teh tungtungna urang kada muka sapatu. Apaan batas suci? Batas suci teh. Nu kaduana digentos margi. Gaya Hasan Mustafa teh budayawan, ada filsuf urang Sunda anu kawentar. Urang Cikajang eta teh di Garut. Kiai Hajar. Aya Khalifah Apo tah. Khalifah Apo teh Haji Muhammad Sueb eta teh. Nami asli nama teh Panghulu Bandung. Dina zaman panghuluna ieu Kiai Haji Hasan Mustafa. Panghulu Haji Hasan Mustafa mah gitu kan.
gelar keagamaan Khalifah teh. Oh, Ya ajengan kiai lah gitu Khalifah teh gitu kan. Khalifah. Tahu panghuluna kepala kanwil Depagna teh eta Hasan Mustafa. Pak Haji Hasan. Mohon Martanagara ya kan toh jantan panghulu di Bandung teh. Martanagara teh. Jantan Hasan Mustafa panghulu Martanagara kan bupati. Eta teh mohon. Mohon pan kantos aya kejantenan. Kumaha teh? Aya Patelak gitu kan, Patelak. Haji Hasan Mustafa sareng Martanagara Patelak. Pas disusulan di khutbah. Jadi kuh yang Mustafa teh disusulan teh bupati teh. Tapi ke bahasa Arab, tentu Jakarta kan bupatina. Amin. Padahal susulan bupati teh. Padahal keur nyarekan. Mohonnya. Aya oge ngaran kota di Antapani eta. Oh, mau ngaran kota. Di Indramayu, bangsa Jalan Brebes, Jalan Pleret itu mah di itulah komplekna. Antapani. Jantan kada ngabubuhan ke jalan ke kada ngariung. Ulah ujug-ujug cerewe di sari jadi ada mau jalan Sukabumi sesah gitu kan. Kamu jalan kota di dieu, jalan manuk di dieu, jalanna di dieu kada ngabubuhan. Tadi orangnya para wargi aya nabi-nabi jalan minangka ngahargaan karena jasa-jasa urang deungeun. Oh aya teh. Aya urang Belanda, urang Amerika gitu kan. Jalan-jalan nami Mohon. bangsa deungeun. Jalan Marconi tah. Marconi teh teh. Oh, Marconi kan ieu tah. Anu naon ahli telegraf. Oh, Anu nyetakeun telegraf teh Marconi. Kang Morse ge sami tah. Ahli Jalan telegraf Morse. oge Jalan Morse. Oh, nya. Sanes bangsa urang. Marconi Jalan Morse. Boska apa Mohon Boska mah ahli naon? Ayahnya jalan Boska. Jalan Boska mah ahli neropong bintang gitu kan. Neropong bintang. Tapi kasar jadi kajenan aya mahasiswa di jurusan astronomi nya. Mohon. Nuju nyong bintang tah. Cek babaturan teh. Kata poe teh bintangna henteu cenah. Cek coba cenah naik kana kursi. Angger poek dah. Taya pengaruhnya. Pandepenter. Tokoh politik eta mah. Ya. Ternyata bangsa deungeun. Dr. Aikman. Oh, dokter-dokteran mah aya di Dr. Aikman, terasan sedikitnya. Dr. Kuri ge. Dr. Aikman mah mohon anu naon? Ahli kesehatan, pami Dr. Kuri mah ilmuwan tapi dina kedokteran gitu kan. Aya Dr. Erli kesehatan oge, ahli kesehatan. Aya Jan Rongsen. Eta anu nyiptakeun sinar Rongsen gitu kan. Kasohor pisan. Mohon Pak Dokter kantos di Rongsen oge. Kantos itu Persib kebenaran. Pasteur. Pasteur ge anu naon anu menakan vaksin rabies eta. Tamalkeun Jan Pasteur. Sareng didinya kan aya naon aya Bio Farma gitu kan. Bio Farma. Anu ngulik atau napi naon ngadamelan vaksin. Mohon. Vaksin. Aya Westhoff. Eta orang Belanda, tapi jangan cendol namina teh kaburna Westhoff teh. Eta dokter anu naon ahli dina ieu mata, dina mata, dina soca gitu kan. Pak dokter ge pan ieu min 1,5. Mohon. Tapi kalau ieu plus 1,5 ya teu normal we. Imbang. Gedeg. Aya Gang Aliet Khoman. Oh, mohon. Eta mah minangka penghargaan ka urang nu gaduh hotelna. Oh, dokter. Sanes bangsa urang, dokter Roman. Iya. Tah ieu kan latar tukang karuhun urang masihan nami-nami lembur, nami-nami kampung, nami-nami wilayah. Anu aya referensina, anu aya masarkana tadi aya latar tukangna, aya alasanana. Geografis. Tah teh hanya ka ayeuna mah katinggalna nami-nami teh tos naon bau-bau basa deungeun. Oh, mohon ayeuna mah. Bau basa deungeun sapertos. Nami utamina mah nami komplek, nami perumahan gitu. Nami makam heseur. Nami makam. Di Karawang kan San Diego Hill, nya San Diego Hill. Terus di nanti KBB Cikalong Wetan. Firdaus Memorial Park. Tuh jadi naon sugan dikuburkeun di dieu mah nya rada surga gitu. Sawarga. Jadi naon alasanana nya tos pugu-pugu nami-nami Yuna nu saya mah gitu kan. Nami-nami Yuna bahasa Indonesia lah upami katamina buat dinamian-namian eta aku
berbau bahasa Inggris lah gitu kan. Bangsa Pami urang para wargi ningali naon di Kabupaten Bandung nya. Pan aya jalan ieu di Ciganti teh kayak pan aya kompleks Ceripil. Oh, mohon. Ceripil terus di Bojongsoang. Kamarasan Residen. Oh. Aya Grand Imperial. Walah. Terus di Bale Endah. Deparon Residen. Aya Grand Laswi. Grand Lasmi di Mohon di Dayo pasti. Kolot, aya Bandung, Teknoplex. Aduh. Manggaraya nama gitu kan. Padahal ya aturan kabungkur teh janten Kedah nama. mohon ku bahasa daerah tapi bahasa Indonesia masih ada. Indonesia. Tapi enak kan terus Garipan dibaikeun. lokal kedah namanya. Da bukan pemerintah, apan Taman Ciraki jadi kan tos Janten petpak pet Taman Sato gitu kan. Namina kan tos petpak janten naon dicontohan ku Pangagung gitu kan. Dago Resort itunya Grand. Oh di Bandung ge seur. Nami-nami teh kan Dago Resort, terus Grand Palais. Aya Grand Saron Residen. Wah, mohon. Aya naon Grand dinya Bandung City View, terus aya Pinus Regency, aya Setiabudi Regency. Budi Regency. Malih di Setiabudi Regency mah istilahnya wing. Wing teh Sanes jalan, sanes gang. Wing teh aya ke cluster gitu kan. cluster. Oh. Tapi aya perumahan di di KBB-nya pada larang. Mohon. Kota Baru Parahyangan penyunda eta kan. Tah leres. Cok sanes wing sanes cluster. Eta mah jalan Tatar namina teh. nami mun tatar Mohon sareng tatar aya naon? tokoh-tokoh Sunda oge. Mohon aya tatar Wongsakerta, tatar Oh, Banyak eta. Sumba, tatar naon lah gitu kan. Da raos ka kuping oge. Raos bari awis bumina. Wis bu, tapi jalanna lega. Jalan lega. Raoseun. Naon lingkungan rapi gitu kan. Nah minyuna geuning sae. Teu burungnya. Untuk bahasa Inggris mah gitu kan. Teu ku bahasa Inggris ge sae. Oh, Di saya. Pajajan urang ayeuna aya kahariwang gitu kan. Oh, ka hariwang kumaha tah? Kahariwang, lamun urang ayeuna nami-nami jalan sangeunahna dirarobih gitu kan. Mohon. Oh diculkeun bahasa Sunda, bahasa Indonesia teu. Oh, Bebaskeun. istilah Sunda jeung bahasa dengan gitu. Kasa digentos cilaka. Cilaka. Janten pemi tiasa kitu eta para wargi jalan teu bagus Ismail Dalam. Tuh bagus Ismail Jalan Dalam. naon sok mau digentos. Tuh bagus Ismail. Inner Beauty Street. Inner Beauty. Oh, Ismail Dalam. Jalan Sangkuriang ya para wargi sok digentos. Mohon. Happy Bayonet Street. Happy Bayonet. Sangkuriang. Sangkur. Cimandiri. Cimandiri kan independent water. Independent water. Oh, jadi bakal ngaco lah. Jampelas. Jampelas. Sand blasting water. Jampelas. Buah batu. Princeton. Tun. Tak. Pan di urang mah nya aya palasipah. Lamun kalau urang ya. Mohon. Lamun mana hirup tinggali buah. Mohon. Jadi orang ulah hirup siga buah kadongdong di luarna lemes. Mohon Tapi di lebetna rukap gitu kan. Rembet lah gitu kan. Tapi hirupnya kudu kuas bangkuang. Tah kumaha? Di luar kotor tapi begang dibuka bodas. Bodas gitu kan. Hirupnya ulah kudu kawas jagong hirup mah. Kedah kawas jago. Mau sikina loba gitu kan, tapi di bunian. Di buni. Oh. Ulah jika jamu mede gitu kan. Siki hiji temong-temong. Sareng urang ulah hirup siga buah batu gitu. Nah, Hiji macet, kedua tuh boga imah dirinya gitu. Lebih panjang naon, lebih panjang. lebih panjang. Long lake-nya. Terus Margahayu. Margahayu. Kemana pemilih? Tahan Padalarang. Padalarang mah janten everything is forbidden. Larang. Mohon Purnawarman, Laswarman. Laswarman. Waduh. Eta Cleaningan. Dringing bell. Anu paling bahaya mah itu Cibarengkok. Cibarengkok. Zigzag water. Cibarengkok teh. Eta aya dia buku Taman Pemekar Cibarengkok teh. Waktu aman sareng Isa naon ka Cibarengkok. Zigzag water. Oh, jantan sakali deui ka naon Pangagung lah anu patali sareng masihan ngaran, ngarubih ngaran gitu. Jadi kada
kedah luyu gitu kan. Da sanaos misalna ayeuna ngaran Cipaganti digentos ku anu anggapna Cipaganti. Ku masyarakat mah da iya tos naon tos napa gitu kan. Napal mun. Kira condong digentos ku Ibrahim Haji. Anggar we kira condong. Kircon gitu kan. Kahiji mangpaatan teh lamun urang masihan naminya kada dumasar kana kaayaan. Tapi Pak Dokter kada anehnya di daerah sanes nami eta patung. Daerah mana? Patungnya sami kada luyu lah. Di daerah Pajajaran aya patung Nurtanio. Oh, cocok kan itu masa PTN. Di itu aya tentara pelajar di Kebon Jukut. Tapi di daerah Muhammad Ramdan aya patung lauk. Ada patung lauk, mohon patung lauk gitu. Tak kadang-kadang ku sifat sarakah urang gitu nya. Nami tos dibebenah ku karuhun teh ku sepuh-sepuh urang. Robi hene teh kaya teh. Sebatas nyapatak dinamian Parakan Saat ge. Parakan wilayah kan Parakan teh Saat berarti kan teh cai. Terus teh cai. Beberapa dina banjir. Parakan Saat eta tak ku naon ku aya jalan tol pantenahan jalan cai nu itu nya. Ku jalan-jalan naon bypass teh kahalangan gitu. Sirna Raga eta nya kuburan eta. Kuburan. Tapi seueur oge teh culcal bumi. Sirna teh leungit. Raga teh awak urang gitu kan. Jantan sahe aya namina Sirna Raga gitu. Mohon. Dina pemekaran utamina mah. Lamun kabungku zaman Soeharto nya lamun nami kacamatan atapi desa dimekarkeun teh ujungnya jadi sari. Ya pagar ageng ya lemur Pak Dokter nya. Mohon. Dimekarkeun pagar sari namina teh. Oh. Henteu nyunda padahal pagar ageng pan aya sajarahna gitu kan. Mohon. Atanapi Kerta, Sari, Jaya gitu kan, itu nami-nami. Oh, Jaya utama kecap Jaya. Nami-nami, iya nami-nami hasil kamari Orde Baru gitu kan. Tayuna kayak di Kapayuna, upami urang bade ngagetos nami jalan atau masihan nami jalan-jalan komplek enggal, ya kedah nyangkel dina budaya. Kedahnya. Ulah naon, ulah kabarat-baratan gitu kan. Da tadi kan disebatkeun. Nu namina nyuna oge lingkungan sae bumina arawis. Contohnya di Kota Baru Parahyangan. Beda eta lah urang. Mohon. Kadang wargi anu ngajengkeun persoalan dina kedah di Guara ayeuna perkawis toponimi. Urang cekapkeun sakitu. Iya budayanya. Urang tepang deui dina munal ilmu ya. Pidangan podcast Kenik Basa Kapayuna moga-moga yang manfaatna sasieun sabeunyeun kanggo ngadedel. Pangajaran bahasa Sunda di sekolah tapi di lingkungan masyarakat. Atur nuhun. Amit mudah amit munggur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Klinik Basa.